Suasana wengi di kota Bandung ngarasa makin panas kumarakna kegiatan balapan liar pelajar nu ngalelepkeun wargi. Ayo PT pamarentah setempat pikeun ngalawan eta kegiatan ilegal. Tapi balapan liar kedah jadi obrolan seueur di pemukiman wargi. Dina wengi Minggu nu lampias seueur pamuter motor anu kasugih nu geus keur ngarah-arah dina beberes jalan kota Bandung. Wargi nu aya di dieu teh ngadamel lapor ka pihak nu berwajib. Sangkan sieun jeung resiko kecelakaan ti balapan liar pelajar ieu. Salah sahiji saksi mata anu lebet di satik jalan kota Bandung ngabalubarkan video balapan liar ieu. Ibu ngarasa hariwang ngeunaan para pembalap liar anu ayeuna keur naik. Kudu pisan Bu barudak di dieu teh hariwang yen warga di dieu teh sieun kaganggu. Tiraha jalanan ieu janten tempat pembalapan ilegal. Tos 2 minggu ka ditu ka dieu ngarampas hak jalan di dieu. Naon anu nyababkeun ibu ngalaporkeun video anu ibu rekam teh? Nu nyebabkeun ieu teh ngaganggu warga. Terus warga di dieu teh ngalaporkeun ka aparat. Pamirsa, dumasar kana informasi anu ditampi disangka mawangkeun ieu parantos janten kawasan balap ilegal. Warga satempat ngarasa kaganggu saat nyandak bukti pikeun ngalaporkeun ka pihak nu tanggung jawab. Syukur-syukur hai urang nyandak sakedem pikeun ngambekan saat sanggeus ieu urang bakal balik kalawan sinyalna warta leuwih jero. Tetep sareng kuring di TV Sunda. Pamirsa, balapan liar nu melibatkan para pelajar SMA masih jadi sorotan. Dengan respon nu serius, pihak kepolisian geus turun tangan pikeun ngadegkeun kasus ieu. Proses penangkapan anu ngaitkeun jeung para pelajar anu terlibat dina kegiatan balapan liar geus dimimitian, nunjukkeun komitmen kanggo ngajaga hukum sareng ketertiban dina lingkungan sekolah. Berikut ieu teh nyaeta cuplikan tina proses penangkapan sejumlah pelajar anu terlibat dina balapan liar. Jadi di tanah ayeuna abdi hayang nangkap punda pemudi nu balapan liar yang satpam di dia. Ya. Guys. Di dia orang geus ningali target. Nah, eta target 2 jelema eta nu ngiluan balapan liarnya. Siap? Siap. Siap kameramen siap. Ini 2 kilo. Ya, dapat tiga. Duduk, siap duduk. Bos, bisa ditinggali aya sabu di dia. Ya jelema aduh astagfirullah. Ya naon ya? Coba. Cicing. Ya barang bukti ya sabu. Ya naon euy? Ayo nanya. Uya om, pertama Uya. Aslina Uya ya. Ya om, Uya. Di mana ya asli? Di dapur om, yang gagayaan unggul om. Aslina. Asli om. Cik pak, rasain pak. Asin. Wah, uyahnya.
sejahtera Abdi merupakan wakil ti kepolisian mana kasus balapan liar anu ngalibatkan pelajar SMA. Abdi bade nyampaikan tanggapan kami. Abdi nyiapkan serius masalah ieu sareng geus ngajak langkah-langkah pencegahan anu tepat. Proses penangkapan pikeun para pelajar anu terlibat dina kegiatan balapan liar geus tindak lanjuti. Abdi ngajak sadayana pihak khususna pelajar kanggo ngadapkan terlibat dina kegiatan ilegal anu tiasa nyusahkeun diri jeung tempat kulina. Abdi bakal terus usaha keras kanggo milarian lingkungan anu aman sareng tertib. Hartun nuhun pikeun pahantos jeung kerjasama sayana pihak. Abdi ngajaga keamanan bersama. Sebelum Irgi, Mama teh merasa kecewa sama kamu teh. Mama sampai rewas ngedengar kamu balapan liar gituan teh. Ngapain sih sampai pulang teh jarang gitu ke rumah. Mama juga jarang ketemu Irgi teh pulang we malam nggak tahu sama siapa. Ternyata teh kamu teh balap liar kayak gini teh buat apa Irgi? Coba Irgi teh cerita gitu sama Mama teh ada salah apa ke Irgi teh. Bayar dah tuh mah, kita udah gede sekarang mah. Astagfirullahaladzim Irgi. Sugan pamirsa, teu aya rugina mun kita salaku pelajar teu ngingiluan dina balapan liar jeung ngabantu pergaulan anu pas sareng umur kita. Keputusan nu bijaksana ieu bakal ngabantu kita ngajaga masa depan anu leuwih baik jeung aman. Hatur nuhun pikeun pahartosanana sarta mari satulungan nyiptakeun lingkungan anu positif kanggo perkembangan kita. Warta kadua ieu diungkepkeun yen aya lonjak pengunjung di Kota Bogor lantaran dibukana kebun binatang anyar. Anu datang bawa keluargana ngahirupkeun karumunan anu luar biasa rame. Kehadiran kebun binatang anyar ieu geus kacintaan nu sangkan masyarakat di Kota Bogor. Berikut videonya. Pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan, terutama bagi Anda yang saat ini sedang duduk ataupun berteduh di bawah pohon. Mengingat cuaca yang sedang berangin, kami berusaha menghindari jatuhnya ranting atau daun. Demikianlah seueur hal anu tiasa abdi sampaikeun dina ieu waktu. Mugi-mugi kasampunan sareng kanggo henteu nyadiakeun sagala tutur kata atanapi tindakan anu kirang cocok dihaturna. Harapan abdi jeung panggara ieu pemirsa tiasa janten menjadi versi anu terbaik. Tetep semangat wilujeng tepang deui jeung abdi di warta salajengna. Sebelum kita memulai syuting hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk dilancarkan syutingnya. Amin. Untuk dihindari dari segala masalah. Amin. Untuk dihindari dari segala hal yang tidak diinginkan. Amin. Berdoa. Permisa kan? Permisa. Pemirsa. Ini ulang dulu kan bisa. Cek
gitu mah balapan, gara-gara si anjing jadi polisi. Nyantai we goblok. Bentar cek aing anjing goblok. Ada si Jasmine dulu datang si Jasmine. Si Mine. Oh, bisa ditinggali di itu. Nah, di itu teh Ih, awas dulu, Cok. di Ganjar itu ya. Dia itu musuh masyarakat. Kalian malah milik Ganjar. Aduh, Ganjar bisa. Jangan